diakep kukula, aduh hadana gaya sia cenah tuh diakep terus langsung jalan laut set lompat sing cepet atuh cek cenah ulah lempang kieu digas langsung perem set hibar datang ke Cirebon. Coba Haji Masuri, Haji Bari atau ulah waka di laut lu bebeneran heulanan lahnya ulah waka maning kuku cuprakan di empang bae heulanan. Coba yang jawab kuku cuprakan di empang babacaanna mah saeutik la Allahumma ya rafi'ad darajat Allahumma ya rafi'ad darajat Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam innama bu'ithu li utammima makarimal akhlaq. Al-hadis. Angkung dipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rawuh para tabi'in asbat tabi'in. Al-mukarramun para alimil ulama, para habaib, para hujaj, asatid, tokoh masyarakat, bil khusus ka Habib anu tadi Habib Haidar Ticadas. Salah tuh neangan mau balik Ticadas deket teuing kulan HS maksudnya kali ya dek jam 12 kunaon ajung geusat diudangkeun ku Haji Rusdi keur ngimpi keur ngimpi jeung anak raja. Masya Allah kaudangkeun ku Rusdi aing greget jasa. Aduh ya Allah,
Urang doakeun para ulama, para habaib, mudah-mudahan diberi kekuatan ku Gusti Allah. Oge ka panitia pembangunan masjid, ketua haul, berikut wakilna, nu alhamdulillah nyana kunclang konclong terus. Bahasana jore kunclang konclong. Kunclang konclong. Kos neangan jukut bae. Mudah-mudahan ketua jeung wakilna ge perangkat-perangkatna mudah-mudahan diberi panjang umur, bisa nyelesaikan urusan-urusan kalawan lurus halangan naon. Penyelenggara PHBI anu dina malam ieu di kelompok non ieu Cikandang, aduh ganti ulah Cikandang ya urui kandanganna kuari mah naon atuh kitu tah. Oh ieu kelompok Hotel Ahud. Pabrik cat Ahud kudu nama deket pabrik cat mah orang-orang sekitar nu deket ya ngarasaan karena catna. Ngarasaan teh oles-oles gitu teh. Ieu lamun nya boga pabrik di dieu, pabrik cat, tatangga can pernah kabere, belum lah pabrikna. Atuh sarua aja ngahinakeun ka urang. Ya mun teu dibeuleum pabrikna, ahutna beuleum. Ebrak sia mah beneran deui. Aing anu kasalahkeun. Atuh ulah. Ya mah keur carita urang kapanggih jeung kiai atuh penta ilmu. Kapanggih jeung nu sugih kudu karasa kasugihanana ku urang. Bisa merek, bisa ngabangun eta sugih. Kapanggih jeung polisi priwitna penta. Sora priwitna atuh ulah priwitna geus urang sering dibere ku nyana. Teu boga SIM prit eta nyana keur mere ka urang. Eta barahan nyana ka urang. Karasa aya pedegak hukum. Nah kuari lamun di aya pabrik cat urang dieu geus ngarasaan can kacat ieu. Sakali deui geus ngarasaan can. Nah terserah ente dek dikumahakeun. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah. Rencanana kula ka dieu terakhir jam 12 doa. Tapi aju dihudang-hudang kulantaran cenah ieu mubalig terenggesan. Udang aju ngopi. Cek tukang son Haji Maman alo kula cepat ka dieu. Maksudnya kumaha? Ai geus ka dieu mah cenah deuk kadoan urang tereh balik cenah ya. Haji Maman. Atuh geus lain dirar galagatna lain deui. Ya alhamdulillah. Hampir-hampir mah kurang sehat sebenarnya kula. Kurang sehat. Mudah-mudahan sekolah Pak Haji Rosidi tadi sholat isya aju sareh heula kurang sehat. Iya, Pak Haji Rosidi. Ntar Pak Kiai kalau kurang sehat mah saya aja gantinya esoknya. Atuh tidak daunnya lah kita. Haji Rosidi itu gantian. Kalau masalah besi punya di las aja nih. Mana besi?
malam ieu urang ngagungkeun ka Kangjeng Nabi urang ngemulyakeun ka Kangjeng Nabi urang patali jeung kelahiranana sekaligus wafatna. Lahir Kangjeng Nabi tahun 570 hiji Masehi. Hijriah tecan aya. Bertepatan jeung penyerangan Raja Abrohah di Son'a. Dipimpin ku Abu Rigol pasukan bergajah. Nu endek ngahancurkeun Baitullah. Ulah kaget Baitullah deuk dihancurkeun teh memeh Kangjeng geus deuk dihancurkeun. Ku Kangjeng dibersihan, dimulyakeun, dikiblatan, di harapan ku seluruh umat anu iman ka Kangjeng. Wafat Kangjeng, Baitullah terus rek dihancurkeun ngan teu kuat lalaunan. Jelema nu nyembah ka Baitullah nalah nu dihancur-hancurkeun. Ulah berpikir jeung ulah ngiblat ka Baitullah. Leletikanan nu kuduna ulang tahun ngadoa ku ari make naon karena dikitu kitu. Bagaimana? Marawisan ini mah gaji pendi kadua. Ulang tahun teh naon teh? Pakai lilin kan? Nah, otakna di mana ieu budak? Wah itu aya ieu. Atuh 12. Aduh. Supaya ulah ngiblat ka Baitullah. Segala rupa diusahakeun. Kahayangna mah arulah ka Mekah. Setik nah engke mah tetep hancur Baitullah. Ieu bakalna Baitullah dihancurkeun ku Yahudi bakal di akhir zaman. Mantak dina masalahna di kitab geus aya kumaha lamun engke Baitullah hancur urang salat ka mana nyang hareupna. Geus dimasalahkeun dina kitab. Urang Cilongok mah eueuh nu nanya sebab aya ge Baitullah geus teu ngahareup. Jatirok sarolat. Lain Cilongok ieu Cilongok Gandu. Cilongok ieu mah teu beda. Janu di Cilongok Gandu ge KTP-na Cilongok ieu. Tatangga Haji Masuri blon we. Nah, bertepatan jeung tahun etalah Kangjeng Nabi urang dilahirkeun ka alam dunia. Masya Allah. Kajadian-kajadian nu aneh ketika lahir Kangjeng Nabi. Seuneu nu geus teu pareum-pareum pas lahir Kangjeng Nabi pareum. Patung sakitu gedena di Son'a. Begitu Kangjeng Nabi lahir ngaguling patung. Begitu Kangjeng Nabi lahir, benteng nu sakitu istimewana kuat ngaguling. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia tegas aya ciri bakal hancur kebatilan-kebatilan, hancur agama-agama batil, bakal tegak agama lurus nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi lahir ke alam dunia nu sakitu puanasna cedem tiis. Kos kuari bae pan bangun tadi mau panas kan? Begitu maulidan cedem. Kepikiran-pikiran cedem. Iya malam iya. Haji Masuri mah mangonang geus merengut. Cedem. Tah
tapi barang ngadenge Kangjeng Nabi lahir buringas deui. Buringas deui. Haji Masuri mah beda nya. Sok aya buringas, sok aya sedih, sok aya teu parugu. Haji Masuri perwatakana kos kitu nya. Lolobana mah teu parugu lah. Ya Haji Masuri. Wakusiyatil ardu ba'datu lijadbiha minan nabati hulalan sundusiyah wa in'ati simaru pan geus dijelaskeun dina berzanji. Wakusiyatil ardu ba'datu lijadbiha sabada paila anu panjang jukut garari eueuh cai eueuh paila jadi teh paila. Begitu lahir Kangjeng Nabi, Masya Allah eta hujan anu tiis dina. Sabada hujan sapoe dua poe jukut jararadi. Usiatil ardu ba'da tuli jadiya minan nabati jajadian boro-boro di daerah urang, di daerah Mekah ge di daerah Mekah jukut jararadi tatangkalan hararejo lemok. Aduh indah. Iya begitu lahir Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meureun lamun urang harita geus hirup tahunan Kangjeng Nabi dilahirkeun meureun di urang ge ya Allah ya Rabbi. Eta nunggaran jajadian teh pohara ieu sesana bae sesana kuari urang nyaho ka cente nyaho ka suweg nyaho ka badur. Hah? Haji Masuri teh Haji Masuri ieu teh sesa mabok badur. Baheureup pajar suweg gunyana. Ieu carita santri carita santri kula di dieu. Aya santri pan baheula mah kebon kirai atupannya nyaritakeun tales ngeunah singkong ngeunah suweg ngeunah ngan ulah teh badur sebab badur mah mabok. Nah nyana kan teu bisa ngabedakeun mana suweg mana badur langsung we ka kebon wah ieu suweg cekeun ieu wah tuh gede dipotong bawa ke podok bebeja ka babaturana poe menang suweg gede cenah ieu pan geus dipiceun dauna di kebon kene waktu dipasak digodog atuh ngaranna ge santri santri mah nu teu beuki cenah ngan cai aki doang nu teu beuki kabeh beuki dipasak langsung dipasak asak di dahar bau nu teu mabok santri mabok kabeh mabok badur saya nu mawana udingna urang koroncong atuh geus disebut uding badur sia datang ka kuari teh uding badur urang geus kasebut eta uding badur eta teh sakurun jeung Bang Haji Yasin mah henteu teh ka badur henteu Haji Yasin badur henteu uding badur. Eta gara-gara mabok badur. Eta ku subur-subur di urang. Subur naon bae aya di urang mata. Ieu berkah lahirna Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ainatis simar wa anasyajar wal jan. Da teh bubuahan. Di Mekah masa kitu kaayaanna di urang mah ka asem-asem aya. Asem cerme di dia aya tangkal lain anu karitu teh lain nomor gede mungkin ada sakit baheula teh tadi di dia anu mun di dahar ku urang teh rada hasem-hasem setik teh ya ieu kudu oong ditanya na oong mah nyaweun digigiri mah nyana eta nun segede kieu teh tah aduh poho ngaranna eta naon ih lain tanggalna juga buahna ka hadap-hadap kitu tah
lain nu nyaho wah panjang buahna gitu kadang-kadang lain panjang gitu tas pohon ngaran dek sakola bae kadinya ngala terus di masuk ngalat teh bebeja kula mah bebeja nya teh aku bebeja para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah lahirlah Kangjeng Nabi lumata kelahiran Kangjeng Nabi teh disebut tahun gajah sebab pas penyerangan Raja Abroha pimpin ku Panglima Abu Rigol dek menghancurkan Baitullah lahir Kangjeng Nabi di tahun eta teu bisa dihancurkan sebab Allah ngutus burung ababil diabadikeun dina Al-Qur'an alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ashabil fil teta nu marake gajah hancurkeun ku Gusti Allah alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim Allah ngutus manuk ngaranna manuk ababil hiji manuk mawa batu dina pamatukna geus aya ngaranan hiji-hijina Haji Masuri misalnya Haji Rusdi geus asal turun batu eta kajian lumpat ka mana tah Haji Masuri diudag jadi teh mah batu nu ngudag batu nungudang teh Masya Allah geus parai gitulah Kangjeng Nabi begitu lahir berubah daerah berubah suasana geus aya tiis gede sakumaha nu saku urang dicaritakeun susuanlah kunyi Halimatus Sa'diyah kasimpulan nama Kangjeng Nabi teh datang ke umur 40 tahun 40 tahun memehna Kangjeng Nabi dibere tresep campur jeung makhluk dibere tresep campur jeung jelema dibere teu hayang kana alam dunia neule dunia teh leuwih hiji tibatan kocomberan neule dunia teh leuwih hina batan nu nejis-nejis jeung jelema-jelema teu hayang ngahiji Kangjeng Nabi otomatis Kangjeng Nabi mengasingkan diri uzlah ka Jabal Nur ibadah sorangan khusyuk ka Gusti Allah memeh dibere wahyu teh mengasingkan diri kula osok bebeja ka Haji Rusdi kadanan cara Kangjeng Nabi mah kaluhur gunung sorangan atuh urang mah di jero kamar be sorangan majikan di kamar itu anak kamar itu urang kamar ieu poekan ku urang kamar sorangan urang di dinya jam 1 jam 2 pakailah sesengitan urang make putih-putih di berangna aya nu paeh urang urang mulai tah asan aya pocong ye ibadah tunggulah mah ibadah teh kos kitu Haji Bahri ge teh pernah nyana kos kitu mantap kuarina rada lain deui ge ngan nyana mah di kamar kontrakan nah aju aya SMS-an di kurang Lampung bener kan eta mah lain uzlah ngaranna iya Haji Bahri itu jaknya ieu kos kieu turun nyandung pokoknya aing turun nyandung nya asal ngadeng nu nyandung mah ieu aing turunan nyandung cek ulah nyobot turunan gara nyandung atuh sia ye itu turunan maka bege aya asal ngadeng nu nyandung ieu aing turunan aing nyandung teu naonan tuh komo ieu mah ieu aing ge sarua cenah turunan kukula sok dikitu kedua ngomong turunan sia hayo laksanakeun teu siap teh jangan emang kunan beuh nu di imah eueuh kumisan tapi galak geus langsung ngomong turunan sia ai endek
tapi bebeja kayak mah kiai ayah cenah nu daekeun doana bae geus berani doana cenah supaya reper HP maling mau ngadoakeun emang kunaon atuh mun kitu mah dua aja yang hiji sia hiji aduh jadi moalah cenah kiai geus hiji bae sadar sorangan nya aduh aya deui Haji Patin geus sarua nyana geus sarua atuh jelema apa ruangan kaburu kanyahoan atuh kajua kukula diajak zarah ke Banten ye teu bebeja ka pamajikan teu bebeja atuh kahayang mah bebeja pan leungiteun ya datang ka peuting pan ngaranna ge zarah ditelepon woi gimana Pak Joko telepon gitu amat. Hei, Jara di mana? Oke, yang diberes sawo bae cek nya ke meuli sawo di mana? Sawo mah di mingguan di ambal aya. Wah, Haji Patin, ieu mah tsunami ieu mah. Bener bae mawa sawo teh datang ka ieu mah dibalang-balangkeun. Geus ulah sok haju ayeuna boga elmuna ulah mah. Padahal mah elmuna mah aya ieu dibere ku kula ieu. A'udzubillahi min sosok seurit heula. Ilmu nyandung ye. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qol. Atuh kusi ada rekam ke? Atuh jadi bacaan nyarandung kabeh. Moal. Tah, geus beres tah ayatna eta tah. Asal pamajikan marah aya. Urangna bari jengke maca salah sarbo geus madeke coba praktekeun aja bari tah Kangjeng Nabi teh lahir sageus lahir tahun gajah berangkat melaksanakan hirup sesuai ejeng irodat Gusti Allah datang ka memeh umur 40 teh dibere teu hayang cacampuran jeung jelema indah lamun menuju Allah zahirna ka Allah batinna ka Allah indah sebab hirup boga rasa tatadina eueuh kuari aya ke bakal eueuh keur eueuh nu ngeueuhkeun Sang Khaliq diayakeun ku Sang Khaliq Allah ke dieueuhkeun ku Sang Khaliq Gusti Allah urang hirup teh diatur ku Gusti Allah di jero kudrat jeung iradat Allah umur geus diatur ku Gusti Allah nyawa geus dibatas ku nu bogana eueuh anu kaluar tina papasten Gusti Allah sugihna papasten Gusti Allah susahna papasten Gusti Allah sehat papasten Gusti Allah gering papasten Gusti Allah kawin jeung teu kawinna papasten Gusti Allah nyandung teu nyandungna papasten Gusti Allah nyandung 1 2 3 4 papasten Gusti Allah pendek umur jeung panjangna papasten Gusti Allah nah atuh jeung make ngarasulah sagala ka Gusti Allah ja kabeh ge diatur ku Gusti Allah ku kudrat iradatna lamun eta ku urang teh dipikir ditafakuran bakal nemah jeung rela ridho kana papasten Gusti Allah dik naon atuh nu dikarasulakeun ku urang dik naon atuh nu diingkaran ku urang ja kabeh ge bakalna balik menghadap ka nu nyieuna dik kumaha da Kangjeng Nabi teh tafakur teh eta we bari zikir ka Gusti Allah eta eueuh nu ngaguruan ka Kangjeng Nabi mah Kangjeng Nabi mah eueuh guruna nyaho ka Gusti Allah teh langsung ti Gusti Allah teu pernah maca kitab Kangjeng Rasul teu pernah maca buku teu pernah nulis ummi Kangjeng Nabi teh artina ummi teh tara maca tara nulis tapi ku Gusti Allah dibere ilmuna dimimiti samemeh Kangjeng kaditu Kangjeng memehna zaman Kangjeng Nabi Isa zaman Kangjeng Nabi Musa Kangjeng apal kabeh
zaman Kangjeng Nabi Ibrahim Kangjeng Nabi apal, zaman Kangjeng Nabi Enoh Kangjeng Nabi apal, dek dongeng naon samemeh Kangjeng Nabi datang ke alam arwah apal kabeh. Sabada Kangjeng Nabi ka dieuna, zaman sahabat geus apal, zaman tabiin apal, zaman atbat tabiin apal, zaman tahun-tahun berikutna apakah Kangjeng Nabi teu nyahoon bakal Presiden Jokowi apaleun. Di Presiden Jokowi di zaman presidenan Jokowi bakal aya Haji Rusdi emang teu nyahoon? Nyahoon. Apaleun terus datang ka memeh kiamat. Dicaritakeun ku Kangjeng Nabi min alamatis saah, ciri kiamat, ciri-ciri de tereh kiamat. Geus dicaritakeun ka kiamat da Kangjeng Nabi apal. Kangjeng Nabi ngan teu daekeun nyebutkeun tahunangan, ciri-cirina hungkul. Alam kubur Kangjeng Nabi apal dibukakeun ku Gusti Allah, ja ilmuna ti Gusti Allah. Terus mun Kangjeng Nabi nyaritakeun alam kubur nu meunang kanikmatan, nu disiksa siksana jeung macem-macem, kemudian engke mahsyar dibayangkeun, dibukakeun ku Gusti Allah, digiringna manusia ti unggal nagara ka mahsyar, narangtung timbang amal nyebrang di jembatan Shiratal Mustaqim, nu ujung-ujungna nu baragus ka salorga, anu garoreng ka neraka. Di nerakana aya anu abadal abidin kafir, musyrik, munafik, aya anu ngan sakadar dibersihan doang engke bakal asup ka sorga. Apal kabeh Kangjeng Nabi. Teu kudu maca, teu kudu nulis. Haji Rusdi jeung Haji Masuri mantak nulis bae lantaran mun teu ditulis janama teu bisaeun. Jeung poho sakitu ditulis ge poho bae. Kadang-kadang tulisannya teu kabaca ku nyana. Iya. Parah jasa. Tulisannya isi tulisan saha cenah ieu. Teu kabaca. Ieu bebeja ka anakna. Ieu coba macakeun. Isi tulisan nang leungeun apa nang suku bah? Tulisan abahna pada tadihina eta. Ya Allah ya Rabbi. Tulis mentak ulah sok ngadahar ceker kotop. Baheula mah ku ibu urang ku emak ulah ngadahar ceker. Jore nulis. Geus bapak sia jore. Nya jore nulis jore beungeut bapak sia mah. Sok acak-acakan tak emanya. Tah, ulah sok ngadahar ceker ulah. Naon bae atuh ya tunggir ulah. Ulah. Naon atuh mah jangjang sia. Abe bisa kikiplik. Asal anak bae dibere jangjang. Pingping yang abah. Mentok cek emak. Ai anak mah hulu. Jangjang bae. Tilok bae bener diberena. Mentak kos kieu ye buktina eta. Tilok dibere mentok. Ai kula mah baheula ku ibu dibere mentok mentak ngeunaheun. Sok ajetuh nya na masak. Haji Masuri mah jangjang bae diberena. Atuh eta kos kieu tunggir ge ulah. Tunggir mah tulangan ngeunah jang abah. Teh para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah ya Kangjeng. Nah, lamun cekas hatena teu mamawa dunya, cekas hate teu mamawa makhluk, cekas hate teu mamawa kahayang jabatan, cekas hate teu hayang salian Allah. Oh di jero hate anu nyangkrungan hiji be Allah bakal dibukakeun ku Gusti Allah ilmu naon hayang sugih tah kuncina maca kitab tah geus baca hayang naon bae pokona asal cekas ate urang aya awewe geulis ku batur teu bisa didongkel ge teu bisa urang cekas hatena urang embung kan ka nyana lantaran cekas hate nyana nu ngudag-gudag urang. Gitu ngomong mah mantap bae. Ya Allah pernah melet gitu mah anjur Haji Masuri mah. Ya beak mobil hiji. Sia aja lah beak mobil hiji bobogohan. Njat bantu mah tilokos kitu. Boga kenek Haji Arab ragag. Kenek duanya nah Haji Arab jeung Dulgani. Hiji Haji Arab ragag atuh supir terus baik bareng turun kenek mana Haji Arab teh sesa untung hirup kene sok adzan Jumat teh kenek nyana
lamun dibuka ieu na barared kabeh urut ragag. Nomor kedua Dulgani. Begitu deh ka Garut cak nyana teh ka Dulgani kenek pan kenekna kenek profesional eta loba laga jasa itu loba laga pan nyana mah dol pinuhan bensin ka Garut oli pinuhan dek ka kula maksudna ka ditu watuh Dulgani mah siap jasa geus bensin dipinuhan ka oli kunyana dibuka heula handapna dibuka dibersihan kunyana sok bengkel kan ngaranna aturan mah bengkel imah lain panjana mah lain bengkel kunan dibuka tuh handapna bauda buka kunyana set beres wah bersih cenah geus kesian kunyana oli set beres beja siap bos beres bos inuh langsung isuk-isuk berangkat datang ke puncak drogdog mobil guna dia drogdog drogdog aduh barang kasih siti ya boh horeganan oli murna teu dipasang aduh ieu boga kenek parah nah eta Dulgani sesa keneknya nah tuh tah geus lah belum nyaritakeun nyana mah geus eueuh-eureunna maksudna emangnya mah kos kitu Rurah Oji teh Rurah Oji eta teh hadamnya na kunaon ai hadamna subihay nyana henteu tah ieu hiji kolbu ye ngebersihan kolbu tanpa terkecuali sahabat apakah eta kiai apakah eta ustad santri pedagang pejabat presiden sekalipun bisa ngebersihan hati ya Allah ya Rabb naon bae kadeuleu disebut mukasyafah teh dihibukakeun hahalang hijab segala rupa katempo bae eta lah model para wali Allah Tuan Syekh Abdul Qadir mun kapanggih jeung naon langsung katebak bae sebab mukasyafah katempo gurak-gerik kolbu gitu kene Syekh Maulana Hasanuddin mukasyafah Syekh Maulana Yusuf mukasyafah Syekh Maulana Mansur mukasyafah nu aya di urang atuh eta pan dongengna Syekh Syarif Hidayatullah teh bapak Syekh Maulana Hasanuddin Syekh Maulana Hasanuddin teh diinstruksikeun babat Banten dilaksanakeun hebat satu ketika Syekh Syarif Hidayatullah nyabalah ke anak kitu nyaba geus beres mere ilmu alhamdulillah nyana balik begitu balik biasana kan jalan darat ieu mah jalan ka laut abah dek jalan laut cek Syekh Syarif ulah bah cek Syekh Maulana Hasanuddin jalan darat bae henteu lah abah dek jalan laut bae lah abah ngeunaheun di Banten langsung Cirebon kan ngeunaheun cek Syekh Maulana Hasanuddin bah cek ulah mah mendingan jalan darat bae lah ulah jalan laut henteu geus doana bae abah dek balik berangkat set jalan laut Masya Allah ngaguling parahuna kapalna kena badai ngeguling atuh Syekh Syarif Hidayatullah langsung dibebet sarua kabeha nyana boga ilmu batur mamaraot nyana langsung napas da ditahan set muncul ke luhur plek napak sancang di luhur laut Syekh Syarif Hidayatullah ngan teu bisa lempang sebab asal napas kelem ke napas angkat deh ngabah di luhur asal napas teu kuat kelem ditepuk si babacaan hese nah Syekh Maulana Hasanuddin pan langsung kitu plak bah ceku lagi ulah jalan laut ieu kan silaka bah ayo gadi diakep ku kula aduh hadana gaya sia cenah tuh diakep terus langsung jalan laut set lompat sing cepet atuh jak jana ulah lempang kieu terus digas langsung perem set hibar datang ke Cirebon coba Haji Masuri Haji Bari
atau ulah waka di laut nu bebeneran heulanan lahnya ulah waka maning kucuprakan di empang bae heulanan coba yang nyawa kucuprakan di empang babacaan mah saeutik la ilaha illallahul jalilul akbar la ilaha illallahul jalilul akbar 3 kali ulah napas baca deui la ilaha illallahur rahmanur rahim la ilaha illallah 3 kali napas 3 kali ulah napas dibaca deui la mal baca ku aing gitu engke sian nyobaan hiber ya aing hiber jerus di pernah ku kula heeh dibere tah coba baca perem nyana ti luhur ka handap la ilaha illallah la hayo nguling atuh ngobrus lain hiber ngobrus abah kula mah pernah teh teu kajahoan eta ka Banjar ti dieu kok 2 jam heran kan ti dieu jam 7 8 9 10 geus datang ka Banjar zaman can aya tol supir Pasumantri gideg Pasumantri isi aing bingung cek cenah naik mobilna mobil Cosmasda teh naon tah ngaranna beureum warna sedan isi aing cek cenah isi kumaha sih kok jam 10 geus aya di Banjar tah heraneun nya Pasumantri eta supir orang Curug eta dibaca dek buru-buru ka Jogja jeung Haji Rusdi mun kula teh jeung Haji Rusdi lancar asal jeung nyana macet bae ieu mah nyana mawa musibah mah heran tah ieu kajian Nabi meme umur 40 teh dibere resep nyorangan lamun urang hayang wau jeung Allah can dibere hirup nyorangan can dibere resep sorangan mal jadi kudu dibere resep hirup nyorangan heula lamun geus dibere nyorangan resep karak nantak ka ibu-ibu ye ka ibu-ibu besi boga salaki nyorangan nah ye asana ye sarua jeung nu diceramahkeun ku kiai teh ye resepkeun mal salah ye nya teh antepkeun ku urang antepkeun sorangan diantepkeun kudu nyaho si pamajikan teh ka kahayang salaki oh ieu hebat teh diantepkeun menang 20 pesos seuri sorangan kan jadi kos kieu teh jadi kos kieu rek salah guru ieu mah guruna horenganan ti Gunung Kawi teu beres atuh nah ieu tetep urang mun boga salaki aya sorangan bae tanya Kak bagaimana ieu sorangan bae emang hayang naon ente si teh hayang naon sugan besi hayang naon besi hayang nyandung kula mah ridho Kak mumpung hirup kene jeung mumpung ora kene jeung kakak mumpung maju dek iraha deui mobil urang boga imah geus bagus usaha atuh geus tah ieu mah dek iraha deui ngamalkeun ayat rubaa teh rubaa sok aya kan dina ai nikah teh sok dibaca ayatna teh naon gara Fankihu ma tobalakum minan nisa'i masna wa thulatha wa ruta. Henteu kakak nyandung. Ayo kula mah ridho henteu geundeuk malet mah kula mah ieu ridho jasa ridho. Malah dianter ku kula. Cek salakina bener tah sia. Tah, ieu. Ya, bener. Horeng mancing pamajikanna bisaan. Horeng hayang nyandung, gede lagas ya. Tungtung nang orang dicarekan. Ya Allah. Ieu mah kieu cek salakina bisaan tapi cek Haji Masuri. Saya Haji Masuri mah ya. Aing mah ieu sabenerna mah lain naon Haji Wati. Ngalaksanakeun parentah Allah. Haju menang ilham. Oh, hebat. Nabi kapan Nabi boga wahyu. Aing ge meureun kulantaran di masjid bae ieu. Jadi beureun Allah mere ilham, cak ilhamna teh aing kudu nyandung kumaha Haji Wati. Aku gak salah. Cak Haji Wati aya bener-bener ilham mah. Ngan aing ge ieu cak Haji Wati. Kebeneran tah kamari dibere ilham ku Allah, tita ngampak hulu sia. Wah, gaduh ilham teu beres ieu bae. Ayo sia. Aing ge boga ilham cak nya. Wah, geus cak Haji Wati geus. Ngadu ilham teu beres mah kos ge mah ya. Atuh
idek nyandung kalau bebeja Haji Masuri kita mah kos gitu mah rahasiakeun dirahasiakeun pernah geus dirahasiakeun tetep ka ambe intel pasar kemis mah serse teh sakar nu maot suta atuh eleh ku Haji Wati mah suta mah teh mah serse lah tah mah ku Haji Wati mah irungna seukeut para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah ieu Kangjeng ye datanglah ke umur 40 tahun Masya Allah hasil daripada uzlah Kangjeng teh membawa buah turun malaikat Jibril alaihissalam ditangkep Kangjeng Nabi ya Muhammad Iqra cek Kangjeng ma'an Nabi Qori'in Iqra baca ma'an Nabi Qori'in kula teu bisa maca Iqra ma'an Nabi Qori'in kakarak dibacakeun ku malaikat Jibril Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Didinya malaikat Jibril langsung ngalepaskeun Kangjeng langsung kaluhur hibersat ngageter-geter Kangjeng bayangkeun ku urang di luhur gunung nu sakitu luhurna nu kula tahun 2000 alhamdulillah pernah naik ke gunung tersebut Masya Allah karim luhur didinyalah Kangjeng pertama di turunan wahyu anu kadenge ku urang Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kangjeng Nabi turun ka Siti Khadijah zammiluni cek Kangjeng teh rurub kula rurub pamajikan Siti Khadijah gelis di Siti Khadijah bangsawan di Siti Khadijah Masya Allah sugih aya di Siti Khadijah majihna orang boga pamajikan hayang tanu kitu teh hayang teh haji ui lamun aya nu kitu teh awewe rangda bosal umur 40 tahun gelis bangsawan turunana bagus haju sugih haju hayangeun jasa ka Haji Masuri daek tuh daek jasa sajana dunya na boro-boro nu kitu simba ge daekeun orang Tegal ge nya terus bae ya Allah ayeuna orang Brebes mah pancarang nu hideung carang nu putih itu pegan ngangon bebek kan Brebes mah ditu tah eta kan lo cak orang Brebes teh bo enak aja tuh kiai nih kulit saya putih padahal hidungnya da geus tah Kangjeng diangkat jadi Rasul umur 40 tahun berjuanglah Kangjeng Masya Allah bayangkan ku orang perjuangan Kangjeng anu tadina sesembahan orang Arab saat eta kadeule pangeran teh bentukna batu ku Kangjeng Nabi teh tita ulah nyembah ka batu kudu nyembah ka Allah sementara pangeran nu kadeule batu kita ditinggalkan kita nyembah ka nu teu kadeule endeu kumaha teu puyengna sesembahan orang Arab saat eta teh kayu anu kadeule kan kayu teh anu geus ratusan tahun dianggap ribuan tahun berkaramat eta kayu teh dianggap pangeran ku Kangjeng Nabi dirobah ulah nyembah ka dinya tama makhluk kudu nyembah ka Khaliq naon teh tantangan gede ka Kangjeng sementara orang Majusi menyembah teh ka seuneu anu geus teu pareum-pareum ditiru ku unggal daerah seuneu tersebut teh disembah Kangjeng Nabi lahir diangkat jadi Rasul di tangan robah sesembahan tersebut ulah eta cek Kangjeng nu disembah mah Allah sang Khaliq eta mah makhluk naon teh tepi perangeun ngarobah model kos karar itu perekonomian anu tatadina teh saha anu gagah eta anu hebat saha anu kuat eta anu menang dirobah ku Kangjeng melalui muamalah nu ku urang kuari dilaksanakeun riba lamun aya dua akad beda harga
dirubah ku Kangjeng Nabi haram teh kos kitu naon tah teu piributeun ketika nginjem 100.000 dibikeun 80 tapi mayar tetep kudu 100.000 sabulana naik tambah 20% atau 30% eta teh baheula teh kos karar itu ku Kangjeng Nabi diulah eta teh riba apakah teu piributeun ketika jelema marabok ku Kangjeng Nabi diharamkeun apakah teu piributeun ketika zina hambalayah zaman jahiliyah mah awewe teu barake calana ngan make baju kurung doang ketika Haji Masuri lempang nyana ngangkat ya endek kumaha coba dagang teh karari itu baheula mah masyaallah lamun Haji Masuri hirupna di zaman baheula atuh kos kitu nya lagi begitu diangkat endek siap tah eta ya Allah ya Rabb inilah tugas Kangjeng ngeuweuhkeun pangeran nu kadeuleu berbentuk makhluk titaka khaliq nu maha qadim ngeuweuhkeun muamalah ribawi anu kudu ditablegkeun ku Kangjeng Nabi naon teh teu piributeun perzinahan jeung pemabokan nu sakitu luar biasana titah dieuweuhkeun Kangjeng Nabi tapi teger jeung tenang bae sebab dibere wahyu ku Gusti Allah Subhanahu wa taala ngahareupan jelema-jelema nu dangkal seperti eta nu mantak mulai ti kalangan handap heula nu iman teh ka Kangjeng mulai hiji dua bangsa kakentong nama Abu Jahal Abu Lahab Abu Sufyan berikut Abu nu lainna har hese teh nu garit eta lah bibit peperangeunana bayangkeun ku urang ngarobah sesembahan atuh lain leutik-leutik masalah nah mata Kangjeng Nabi 13 tahun Kangjeng Nabi berjuang di Mekah alhamdulillah berhasil ngan insan optimal kita hijrah ke Madinah di Madinah 10 tahun atau 11 maka wafat Kangjeng Nabi teh di Madinah geus lamun hijriahna 570 lahir tambah 13 teh 40 tahun jeung 13 tambah jeung 10 tahun jadi seberapa? Berapa ratus? 34 bener tante sih aku masih salah bae mah hitungna jadi 600 tahun Masehina tahun hijriahna tahun 11 sebab timimiti hijrah ke Madinah disambutlah Kangjeng Nabi ku urang Madinah nu kamari dicaritakeun tala'al badru alaina min saniyatil wada wajaba syukru alaina mada'a lillahi da barang tala'al badru alaina tala'al badru alaina datang muncul datang al badru Kangjeng Nabi nu caang Kangjeng Nabi nu kasep beungeut caang beungeut kasep kolbu caang kolbu badru lir teu beda jeung bulan purnama Kangjeng teh datang alaina ka urang cek urang Madinah tala'al badru alaina datang min saniyatil wada ti arah saniyatil wada kampung datang ngaranna kampung saniyatil wada wajib syukru alaina wajib urang terima kasih ka Gusti Allah kadatangan bulan purnama mada'a lillahi da'i ya Allah ialah Kangjeng Nabi teh lir teu beda jeung bulan purnama nu mantak cek Imam Ja'far anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nuri
anta iksiru wa ghalli anta misbahu suduri ya Nabi salam anta syamsun anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung panon poe anta badrun anjeun teh Muhammad lir teu beda jeung bulan purnama anta nurun fauqa nurin anjeun teh seperti cahaya di atas cahaya anta iksiru anjeun teh lir teu beda jeung kayu iksir Muhammad anta misbahu sudur anjeun teh seperti lampu penerang jiwa. Oh hebatnya saya Imam Ja'far Al-Barzanji ketika peting poek jol panon poe nyorot ya Allah ya Rabb Haji Masuri kadeuleu Haji Wati kadeuleu Haji Rusdi kadeuleu kah kasepna teh kadeuleu nyana teh asa kasep bae cak nyana wallahu alam cak halayak rame mah tuh Haji Bahri bau jangan geus koteteng koteteng bae mantah kaeng nyandung yang ngarasa kasep barang di deuleu ya Allah sakitu kaayaanana pas-pasan cai Kangjeng mah ya malah anu ngabandingan Kangjeng Nabi mah moal anu ngabandingan anta syamsun anta badrun tapi eta malah panon poe jeung bulan mangan sakadar nyaangan jagat Kangjeng Nabi mah nyaangan jagat raya bisa nyaangan kolbu kanyahoan nyaangan jagat raya emang kumaha Siti Aisyah nuju ngaputan peting jam 9 begitu ngaputan lampuna parem otomatis jarumna ragag plek bingung Siti Aisyah lampu parem jarum ragag cik Siti Aisyah teh aku mah ieu neangan jarum besi katincang tadi kerami kemong teu kuari oh teu kumaha ieu Kangjeng Nabi jol Kangjeng Nabi Masya Allah kamar caang katingali Siti Aisyah nah katingali naon aya di kamar atuh katingali jarumna Kangjeng Nabi senyum-senyum memang ningali neangan naon gitu jarum ragag emang tan lampu pareu aja katingali kunaon ku cahaya Tuhan seuri Kangjeng ngapaleun padahal mah Kangjeng ku cahaya Tuhan anta syamsun anta badr urang di jero kamar caang jol Haji Masuri poek perasaan teh melegpeg bae poek ya Allah ya Rabbi eta mah pembawaan meureun nya moekan jagat aya kari ya Allah Kangjeng caang ieu nu paling hebat cacaang Kangjeng Nabi talin eta nyorot fi dunya wal akhirah ieu kabeh cacaang Kangjeng Nabi aya dunia cacaang Kangjeng Nabi aya urang cacaang Kangjeng Nabi aya akhirat cacaang Kangjeng Nabi aya surga cacaang Kangjeng Nabi aya neraka cacaang Kangjeng Nabi moal diomongkeun ku Gusti Allah hadis kursi diucapkeun ku Kangjeng laulaka lama khalaqtul aflak mun teu aya anjeun Muhammad mun teu aya anjeun Muhammad kaula moal ngadamel jagat raya berarti jagat raya teh cacaang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu paling hebat cacaang Kangjeng Nabi tina bodoh sorot ku sinar Kangjeng pinter nu bengkok sorot ku cacaang Kangjeng Nabi jadi lempeng nu tatadina teh nyaho ka pangeran sorot ku cacaang Kangjeng Nabi jadi nyaho ka pangeran nu paling hebat mindahkeun ti neraka ka sorga ieu kan luar biasa cacak-cacak eueuh sinar Kangjeng Nabi di Cilongok di Cilongok mah Bandar Koprok di Cilongok dalang aya di Cilongok anu sok ditiup oe teh naon tah naon trompet naon eta ngaranna trompet katangganya aya di Cilongok ayo coba naon pokona Raja Gapleh di Cilongok Raja Remi di Cilongok eta Haji Patin teh mantan eta kos kitu bau lain lalagaan keris daga atuh bisa dicokot ku urang
waktu lamun bulan mulu deta di pandian keris Haji Masuri keris Haji Patin pohara tapi kasorot ku sinar Kangjeng Nabi ya Allah keris dipicen ku nyana tasala dipicen ih ku ari bae di Cilongok geus eueuh nu mabok geus eueuh nu main remi eueuh nu main batur remi teh naon kana gaple tuh sia mah nyahoan nyahoan jaosok beurenya tuh ya koprok kasorot ku sinar Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu tatadina di neraka kasorot ku sinar tinggalkeun jadi ka surga lamun urang encan kasorot ku sinar Kangjeng aya nu nawaran ka urang ye nu nawaran ngridit nu nawaran kreditan tah lantaran can kasorot ku sinar Kangjeng daek tapi nu geus kasorot ku sinar Kangjeng heuy haram neraka jahanam tah lamun nu ngridit can kasorot lamun nu teu ngridit kasorot misalnya jam 10 beting aya sinar remeng-remeng jol aya awewe lain cara urang etek lain etek mau malah nu geulis kawaron malah nu geulis jore carang nu geulis timbul ti kawaron carang lamun kitu mah Cilongok mantep gareulis urang Cilongok tapi lain penduduk asli gelis misalnya ya aya we gelis lah pokoknya kurang mana bae dia sengit nya gelis datang misalnya ke Haji Masuri hajunyana bubuka bajuna buka jadi buka kutangna dibuka waduh haju sempakna dibuka ngangsongkeun diri ka Mang Haji Masuri cek nyana abdi rangda ieu mandek sedekah bae ka Mang Haji nah kira-kira muat Mang Haji kira-kira mikir-mikir caknya nah wah sinarna leutik sinarna leutik aduh anak buah Haji Patin kos kieu ye henteu tegas teh mong gitu kan cuma mikir-mikir cenah parah berarti jerona mah hayang awak aya ban dicabut di sinar nah moda mikir-mikir keneh coba ka Haji Bahri geus datang aja geus ditiheula bae wah ini mantep ya nih barang disorotan ceknya nih kula rangda saya barengan 10 tahun mah ieu menek sodah bokobe ka Mang Haji Bahri langsung ka dia sia tangkep sinaran jasa tah mah aduh kok mah ka Dulgani mah kakarang can dibukaan kok geura buka oh tamasa kumaha orek koros eta lamun sinar tapi lamun aya sinaran nyana datang ada apa ibu mbak ini saya mau sedekah apa sedekah diri saya gratis lillahi ta'ala budak gratis lillahi ta'ala begini mbak saya kan udah ngaji mbak sebelum nikah ini kan haram padahal mah ieu geus kieu bae si badage keong bae haram mah haram tapi kok itu bangun urusan bangun mah lain lagi midnight ya teh bentah aya mah aya sinaran moal kajen kuku mage moal tapi lamun urang ngadenge pejabat DPR Marawa Gundik kula lamun nyaritakeun kos kitu nyaho seputar para pejabat insyaallah nyaho seputar para pengusaha nyaho insyaallah lain lalagaan nyaho ieu nu ngaji teh ngaji aya bos ngaji kuari babaturan anak keluarga Pak Harto ngaji kuari kadi nyana nyaritakeun seputar kahirupan nyana jeung rekan-rekan wau kabeh bahkan nyana nanya pejabat siapa aja yang suka kesini Pak Kiai nggak ada wah saya tahu cina kalau mau kesini si Azim nyaho nyana sebab babaturan nyana wari gaji tah nyana nyaritakeun anu wah
di negara mantak acak-acakan emang kumaha. Nah lamun kukula dicaritakeun ngan kajeut teh urusan nyana penting mah urusan orang baik supaya kasinaran ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urang malam ieu mudah-mudahan sinar Kangjeng Nabi teh nyorot ka urang saenggeus teh nyorot ulah dicabut deui sehingga urang nyaho kana syariat-syariat Kangjeng Nabi, nyaho kana hakikat-hakikatna sehingga urang dipindahkeun ti neraka nu tadina ka neraka jadi ka surga. Tidak terkecuali pokokna mah ahli Cilongok anu cicing di Cilongok dek urang mana bae mudah-mudahan nu can iman supaya iman, nu geus iman supaya mantep, nu geus mantep supaya leuwih mantep sehingga urang babarengan kabeh aya di surga Allah Subhanahu wa taala. Nah iyalah sinar Kangjeng Nabi nyorot padahal zaman geus 14 abad masih keneh nyorot. Masya Allah sinar Kangjeng Nabi teh seperti eta. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Nah dibahasakeun Kangjeng Nabi teh iksir, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh misbah, dibahasakeun Kangjeng Nabi teh Syamsun, dibahasakeun Kangjeng Nabi Badrun. Ai eta bahasa Kangjeng Nabi kabeh ngaran. Atsqal atskia, asfal asbiya, azgal azkia, eta kabeh sifatan-sifatan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kayu iksir, iksir teh lamun bentukna kayu. Lamun urang boga kayu eta urang peureum hayang ka Cirebon dicekel ku urang set urang bisa hibar ka Cirebon. Iksir urang teh cicing hayang ka Singapura langsung cekel set langsung teh kudu make lain air ragag di Karawang teu kudu ieu mah lain mah teu kudu ieu mah kayu iksir cekel ku urang beungsa langsung dah ka Singapura. Haji mah Haji Rusdi teu daek balik di Singapura. Eueuh nu make samping di Singapura. Di Singapura eueuh nu make samping, eueuh nu make jubah di Singapura, eueuh nu make celana panjang. Awewe kabeh make celana pendek kabeh, aya nu make sempak. Haji Masuri eta Haji Rusdi teu kicep-kicep sugan teh keur naon? Bukalah didalegeun bae. Heuh sia kunaon teu kicep? Itu barang di dalam Masya Allah nya paruti nya baragus teu ditutupan di Singapura mah nya nang geus kajakan deui ira cenah kieu ka Singapura deui naon sia deuk jarah lain jarah sia mendeuk deuli eta heuh ya Allah tah boga kayu iksir boga kayu iksir cekelan hayangna urang dagang nyekel kayu iksir dagangna teu sabaraha kauntunganana bisa lipat-lipat ganda. Nah nanyakeun tangkal aduh geus tinggalin zaman geus tareh paeh nanyakeun tangkal iksir. Iksir Masya Allah urang bodoh cekel kayu iksir baca Quran bisa-bisa baca. Urang bodoh teu ngaji teu naon boga kayu iksir maca kitab bisa. Iksir mah mata Kangjeng Nabi teh disarupakeun ka iksir anta iksiru wa ghalli. Tah lir teu beda jeung kayu iksir. Jadi serba bisa Kangjeng Nabi mah ka tukang nyaho ka hareup nyaho. Masyaallah karim. Jelema anu muriang ngan sakadar aya nu nyeri mata Sayyidina Ali. Tadi Ali panggil. Ali mah teu aya. Ka mana Ali? Deuk dibere bendera. Bereun muriang naon? Nyeri mata tidak ka dieu. Tak ka dieu deuk dipasang bendera bener matana bengkakna luar biasa teu bisa neuleuk Sayyidina Ali teh. Ka dieu Ali ciduhan. Wah, usap ku Kangjeng set mata. Masya Allah. Cak Sayyidina Ali leuwih bengras kibatan memeh muriang mata. Kuari lamun nyeri mata usap ku Haji Bahri. Hayang nyaho coba, mun teu buta bisa. Ulah usap-usap lah Haji Bahri. Tuh Kangjeng Nabi mah lain deui ciduhna set, usap. Masya Allah. Coba ciduh Haji Bahri. Usap. Kan jadi kieu cenah ieu. Da tadina mah aya remeng-remeng mah. Kok jadi poek salah ngusap. Aduh. Nah, ieu lah iksir. Lamun urang hayang kayu iksir babari nyambat Kangjeng Nabi sebab Kangjeng Nabi teh iksir. Cara nyambat ka Kangjeng Nabi baca sholawat ka Kangjeng Nabi
macana sapoe sapeting 4444 tuh meme berangkat geus olab atuh mau jadi kayu iksir paling ya kayu asem kayu asem iksir ya Allah ya Rabb. Nah ieu iksir baca ku urang sholawat ngan cara maca sholawatna kudu ridho kana papasten Allah. Carana sakitu maca sholawat Allah ridho ka urang ridho ka Allah. Allah ridho ka urang ridho ka Allah. Eta terapkeun coba. Urang lamun dibere ku Gusti Allah ayeuna milik ulah inget ka pamerena inget ka nu merena ridho Gusti. Tah urang dibere sehat ulah inget kana sehatna tapi inget kana mere sehatna Gusti nu mere sehat ka abdi ridho dibere sehat ku Gusti. Ketika dagang orang maju ulah neuleuh maju dagangna nu dideuleun nu mere dagangna ridho Gusti. Urang ku harincan kawin haju dikawinkeun Gusti ulah neuleuh pamajikanana tapi neuleuh nu merena Allah. Lamun neuleuh ka pamajikanana bosen urang bosen nya gede panyelintu sabeca teu mahi atuh tapi urang inget ka nu merena bakal deudeuh jeung nyaang kitu. Haji Masuri boga pamajikan gelis ngan capetang teuing atuh can datang geus ditanya eta kan capetang teuing ngaranna. Nah eta takos kitu tah ulah neuleuh etana neuleuh nu merena ieu teh pamere Allah ridho. Urang boga pamajikan kunyil eueuh dagingan mun kaluar di udag-udag anjing pajar tukang lamun urang neuleuh etana urang bakal bosen tapi urang neuleuh ka nu merena Allah Gusti ieu teh makhluk Gusti nu dibikeun ka abdi jang ngabaturan abdi salila hirup di dunia abdi ridho Gusti sanes ka ieuna ka Gusti nu merena ieu teh geus aya ti papasten Gusti. Masyaallah babarita ngomong mah babarita ayo coba ridho eta mah geus eta kuari urang diri urang kos kieu urang ngaca masyaallah alhamdulillah Gusti abdi didamel makhluk ku Gusti teh makhluk nu pangmulyana abdi ridho Gusti sanes ka diri abdina kanu merena Gusti maha kawasa jeung maha sagala-galana. Tah ieu teh kakarak urang ngaridokeun ti Gusti encan Gusti ridho ka urang lantaran jam geus jam 1:30 teh jadi teh anggeus dibae iksir ye iksir teh anggeus dibae wah kaun hareup asana ieu mah ieu kakarak datang ka ridho doang tah encan ridho urang ka Gusti ridho Gusti ka urang bakal dicaritakeun ridho Gusti ka urang teh kumaha emang sebenarnya ridho Gusti ka urang jih atuh lamun Allah teu ridhoeun ka urang emang kumaha disiksa ya urang tapi Allah ridho. Nah sababaraha macam ridona moal kabahas 11:30 asana sate tiis sate tuh Haji Rusdi mah geus julat cilek bae nya mah lain deuk muludan deuk ngadahar sate tah ieu ridho Gusti ka urang ridho urang ka Gusti syaratna maca sholawatna mah deuk sabaraha bae tapi lamun geus bisa ridho Gusti ka urang ridho ka Gusti. Masyaallah ieu bakal jadi iksir urang dok. Contoh iksir hari eta aang nu bisa ngalengkahan jembatan di Cianjur tahun 81 nyana nyaba ka Garut naik hardtop supirna supir cak supirna ulah jalan dieu ang jalan dieu mah eta jembatanna nuju di omean jalan dieu wae cek ang urang jalan ditu wae tebih ge wios Cianjur sih mah tapi saya bahasa Cianjur nyana bahasa dieu bae de ka mana sia asana seueuh urang ngomong ke situnya ulah sorangan bae atuh sia dilag-lag anjing sia ngadenge ngomongan urang Cilongok ngeunaheun perasaan sedep awas ya ayo Garut mah lain deui Garut mah mantep tah cikaan teh jalan deui wae ih jembatanana nuju di omel wios sanes wios gitu janten teu aya papalangan teu tiasa ka ditu wios cekang rayu jalan di nyabe atuh
supir terus wae waduh cek supir ieu mah ngubrus kabehan lah mobil ieu hartok datang tah angna kan peureum bae nya terus iya jembatanna putus terus gas isanes gas gitu entah ya jembatan gas segala gas cak supir tap aing kuari paeh ya gas pokoknya tuturkeun gang bae digas ku nya set hiber mobil hiber angna geus kieu bae geus beres eta entos jebrang entos bangun kaget teh gitu eta saha nu nyebrangkeun aya iksir Masya Allah kan lu diceritakan seputar jelema nu geus boga iksir loba di urang loba lain lalagan ulah diceritakan di Tasikna ti Garutna terus ke Bandung terus ke Sukabumi Cianjur Bogor sanajan di dieu Tangerang nu geus baroga iksir terus ka dieu ka Serang ka Pandeglang nyaho insyaallah nu araristimewa boga kayu iksir wiridana sholawat cuman kudu ayat ridho Gusti ridho urang sambungkeun ridho Gusti jeung ridho urang tah encan ieu bahana bangsa 2 jam deui karek geus iksir ngaji 2 jam deui lain kajen kitu tah ieu insyaallah dipending anta syamsun anta badrun anta nurun fauqanun anta iksir wa ghali anta misbahus suduri ngal jadi kakarak naik datang ka iksir teh orenganan urang ngemat nu boga iksir ya ne Kangjeng Nabi syaratna urang kudu ridho urang ka Allah Allah ridho ka urang ya Allah ya para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah mudah-mudahan urang kabehan baroga iksir kasorot ku sinar Kangjeng sehingga leuleus hate urang nu tadina urang deuk maksiat jadi urang embung kana maksiat ninggalkeun maksiat sehingga urang daek taat ka Gusti Allah Subhanahu wa taala ieulah jelema anu geus boga iksir Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani nu minggu isuk teu minggu deui nu bakal dirayakeun haulna eta mah langsung iksirna ti Kangjeng Nabi dipasrahkeun ka Tuan Syekh lalakon iksir lamun kukula dicaritakeun iksir nu dicekel ku Kangjeng dibikeun ka Tuan Syekh aya bahasana ya Gausal A'zam aya 40 bahasa ya Gausal A'zam iyalah iksir panjang teuing dongeng kadinya nu jelas mah malam ieu malam terakhir kula diamanatan ku Haji Rumdani adik kula Haji ieu kan terakhir rada panjangan cenah final caknyana mantap ya terakhir jadi orang jam 1 kurang seperempat dicukupkan sakieu lalakon iksirna ke orang sambung dari tahun hareup ngaji mudah-mudahan panjang umur catat iksirna datang ka mana tadi ridho ke tinggal nyaritakeun ridho urang jeung ridho Gusti aya dongeng-dongeng ridho anu luar biasa mengenai iksir Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in amin ya Allah ya rabbal alamin Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad Allahumma ajbur ummata sayyidina Muhammad Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad Allahumma farrijan ummati sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman wa yaqinan walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli an-nar rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.